Oi Min, jam sabar ayo, geus lapar aing teu kuat yuk. Eta sia kalembe heula si Bra. Deuleuy aing geus tampan can, geus rapi encan, geus seungit encan. Beuh Min, seungit jasa. Elebe kembang melati mah ku dia Min. Eta sia emang naing jurig. Seungitna kos kembang melati sembarangan bae. Atuh pan dia malurna jurig Min. Eta ngomong teu kira-kira ngehina jasa kana aing. Dah. Aing mah lain ngahina, emang ngomong gak aing faktana. Oh geus kumaha sia bae Kobra. Capek aing ngomongin sia malah. Atuh lah ngambek Min. Kan urang rek menjalankan misi untuk mendapatkan cinta sejati. Atuh pan sia nu mimitian ti heula Kobra. Atuh hampura Kang Amin. Enggeus kuari maing boga strategi untuk menjalankan misina. Nah, iya nu kuing diharapkeun. Terus naon ieu Bra? Strategina ah. Jadi kieu Min, dia kudu terlihat misterius. Tapi ulah loba omong. Misterius. Kumaha carana Kobra? Jadi kieu, dia pura-pura maca buku tapi maca dibalikeun. Pang dia kajeuleu internet tapi anti mainstream. Aduh. Kobra, dia mah bikin si Amin jadi jelema edan meureun. Enggeus, tuturkeun bae strategi aing. Dia daek teu Min? Nah, boleh juga geus lah urang laksanakeun bae ayo. Yuk di teh yuk. Pastikan ulah ya. Kaulah ya mah langsung dipasang. Neng kumis yang cantik dan manis. Kobra pengen POP ini yang rasa cinta anu lila. Haruh aing ku aya bae. Eueuh nu rasa eta mah aya ge rasa kaldu jeung rasa kari arek. Tuh Min, neng kumis nagen teu ngertieun kana kode aing. Kang Amin, kunaon eta maca bukuna kabalik kitu? Oh, iya Neng, cara maca buku nu anyar ame orang bisa lebih berpikir out of the box. Ot kedebok naon Amin. Sia boga penyakit mata. Geus kira bener teh buku tah. Kalem atuh Pak, si Amin keur stres meureun teu boga kabogo. Stres kalau nyeun atoh ka anak aing. Gagal deh. Eta tah gara-gara bapana Neng kumis. Kos macan kumbang badak galakna tok kira-kira musingkeun. Oh, setuju aing dia Min. Emang eta panas kumis henteu ngertieun kana feeling modern. Geus Min, dia cek ayo meningki bae datangan tanang kumis. Dia ngomong secara baik-baik, pakai bahasa Sunda nu alus. Jeung dia ngomong jujur dalam lubuk hati sia nu paling jero. Pokona mah eta ngomong ka Neng kumis. Eta sia. Jadi jujur kos kieu maksudna Pal. Neng kumis. Abdi jomblo sabun. Geus lila ento jubla jabled. Geus tok awawah yang jubla jabled. Neng kumis. Punten bade janten. Daek teu jadi kabogona Amin. Kitu Pal. Lain jujur gitu Min. Geus yo, kuari mah Ichi Bos Cobra boga ide brilian dia anu anyar. Kumaha deui idena, Kobra? Jadi kieu Min. Dia pura-pura kecelakaan. Tah, engke Neng kumis bakal karunyakeun kana dia. Aing jeung si Surya engke jadi aktor pendukung dia. Embung aing mah geus parah jasa sia ieu mah ideuna. Bahaya. Wajib dia deui baturan Surya demi Kang Amin anu ganteng kalau bibir gobag. Kobra, nu wajib mah salat ari sia. Atuh eta mah geus jelas lah Surya, kan salat mah kewajiban urang keur di dunia. Geus jolol omong lah. Malah ribut. Geus jelaskeun kumaha ieu skenariona. Jadi kieu Min. Dia ngagoler di deket warungan Neng kumis. Engke aing si Surya datang. Aing ngaku jadi kuliah kedokteran, dia Surya ngaku jadi kuliah keperawatan. Mantas gitu Min. Engke aing si Surya pura-pura nolongan dia. Tangke Neng kumis bakal nyamperkeun dia. Engke aing si Surya
bakal menjelaskan dengan kata-kata yang sempurna. Kumaha setuju tuh? Setuju lah. Setuju jasa aing mah. Ya Surya, kumaha setuju tuh? Enggak selalu mikir ayo saya yuk. Saya lah. Wah, Imin. Kumaha Imin? Ayo dong spesialis dokter citan can ya. Kos dokter rumah sakit jiwa teh bra. Eta sia, Mirip. itu rumah sakit jiwa tuh, rumah sakit cinta. Eta. Aing ieu kumaha ieu aing. Wih, geus mantep jasa beraja. Alabatan kos kali Cekareta. Bibir nangis dok, LC serang. Besok mau bibir. Geus enggak siap. Ayo usaha Jepang dulu mah dong si Amin bibir nama Pak. Tas si Amin cepat Pak. Ih, Kang Amin kunaon? Punten Pak, Abdi di Ces Cobra pernah kuliah di kedokteran, calon dokter, spesialis cinta dan patah hati. Jadi pasien ini segera ditangani. Piraku dokter eta pakai alat mainan. Pak, punten Pak. Ieu teh asana menes katabrak Pak. Tinggal itu. Getihna ge buset sampai ka bibir-bibir Pak. Ieu mah kudu ada obatan Pak. Betul, ieu teh sindrom kejombloan akut. Obatna teh cuman hiji. Ini harus segera ditangani. Obatnya yaitu cinta dari Neng Kumis. Neng Kumis. Obati aku Neng Kumis. Dengan cintamu. Aduh, Neng Kumis. Barang sataria, lu ngabongan aing jeung anak aing. Aing mah nyerah lah. Geus kajin aing mah jadi jomblo sabun seumur hidup ge aing mah. Capek lah kemari ini mujanda sarua dinya nyari. Mari aya Neng Kumis. Nyeri saruana. Sabar Min. Aing ngerasa salah hampura. Emang aing meresarana terlalu bahaya teuing Min. Geus, mun ngerasa salah mas ya, ai sadar mas ya tang ngerasa salah, poing dihampura. Cek anje naon tadi Min. Ulah ngadengikeun kasaran si Bapak Tok Kobra ta, mainna mah gebleg bugusan mah. Ih, laju kunaon dia tadi ngilu Surya. Pan yang dipaksa meureun ku sia Kobra. Ih. Bangke orai ieu pasea bae si Surya ini kobra. Geus. Aing kuari madak geus nyerah bae, nyerah aing mah. Geus nyerah. Assalamualaikum Kang Amin. Waalaikumsalam Neng Kumis. Aduh. Pucuk dicinta, bulan pun tiba. Emang enak ya Neng Kumis. Tumben-tumbenan ka dia segala neng-teng hakanin teh. Kebetulan ya. Amin lapar. Iya, rek nganterkeun brownies. Jeung menta hampura anu tadi. Sekalian rek ngomong jujur. Ngomong jujur naon Neng? Neng teh geus heubel teu seserian tapi neule maraneh Pak adu acting tadinya meninggal galak hayang seuri nyampe si bapak oge kaambek deui bae. Jadi Neng teh kahibur ku urang tiluan. Heeh, terhibur jasa Neng. Ulah robahnya Kang Amin lucuna. Jadi Neng Kumis resep ka urang. Meureun, tapi aya syaratna. Eta sia, naon ieu syaratna? Bere nyaho jeung Kang Amin si tampan rupawan ieu yang mempesona. Ulah loba teuing ngadenge kasih kobra. Ih, parah, tokits ih. Hampura atuh kobra. Tadi mah Neng Kumis lalagaan. Geusaan Neng Kumis rek balik. Yuk Kang Amin, browniesna. Aduh. Dak, deuleu tah. Aing mah dibere brownies ku Neng Kumis. Ieu artina aing dibere
kode cinta. Kode cinta ima brownies cinta pokoknya bah. Spesial dari Neng Kumis. Oh geus Min, selamatnya dia geus menang kode cinta si Neng Kumis. Tapi yang boga ide deui yo. Dia bisa jadian jeung manehna langsung. Bahkan sampai nikah, murah deui. Geus tayang aing ada yang ngomongan Sabra. Ide-ide sama nu bener. Gagal baik. Rencana siapa? Benar. Emang ide mana mah di kos kontol kebo. Nu ejregeun strategina. Mana bahaya berbisa ulah didangukeun. Alias ulah didengekeun. Pandarya kitu kana aing. Alah, Aing kieu ge Min, geus lihai dalam strategi cinta mah. Lah dia kobra lihai naon dia strategi gagalan bae main naominnya. Ngomong bae jeung bola aing. Edan kuat masih diungkit-ungkit keneh bae. Yo dengekeun, yang lalu biarlah berlalu, jangan kau ungkit itu kalau kau tidak mau merasakan sakit yang kedua kalinya. Edan ya bahasa kata-kata aing epe ieu mah. Eta sia geus gerandeng lah aing kawan brownies ieu teu jadi-jadi geus melapar ram jadah doangan lah. Nyaho jeung si kobra meninggalkan brownies dia geus pohokeun bae bra. Ide sia manu tadi teh lah ide brilian naon eta. Meninggalkan brownies seubeuhna beuteung minnya. Bagi dua bae. Dengekeun aing. Jadi kieu Min rencanana. Aing jeung si Surya hidup nyusul Neng Kumis. Tah, ke pas Neng Kumis datang ka dieu, langsung bae ku dia diangkong. Astagfirullah, istighfar Sabra. Aing kiki ge masih ngahargaan awewe, Bra. Sia makin kadi itu sih nya. Bener Min main mama. Aing mambung calon istri aing si Kumis. Gitu-gitu, ente rela aing mah, Bra. Sia. Aji deng dong gantarawang sia. Iya ya, masih. Sebenarnya aing cek kalau ina. Ayo sukuna ayo. Dua tidur, men. Ayo, satatan, men. Satatan ku dia, men. Satatan.